Barena jeung Unah geus andeprok di harapan urinoir bari disaksian ku opat security. Boyo jeung Udin di jero toilet lalaki nu geus dikunci. Duanana asa-asa rek ngamimitian ngalamot sabab geuleuh, leungeunna oge teu wani nyekelan acan. Koplok kala ngajaredok, buru lamotan, ceuk Boyo nyentak. Lantaran masih kene caricing, Boyo beki ambek. Tampilingan duanana, ceuk Boyo ka security. Dua security langsung maju ngaranggem kerah baju Barena jeung Unah terus duanana ditampilingan. Saterusna cukang irungna ditojok nepi ka duanana nangkarak bengkang, geus katempo ngagoler, duanana ditajongan. Mang, kuring anggota senior di Brilliant Club, geus mayar 50 juta. Bapak kuring jeung anjeun salembur, piraku tega memperlakukan kuring kawas kieu, ceuk Barena bari nutupan irungna anu geus ngucurkeun getih. Unah diuk murungkut, kaciri sakuriling matana genek. Bengetna geus pinuh ku getih anu kaluar tina irungna. Anjeun member senior tapi wani ngahina anggota VVIP, naon hartina ukur 50 juta, sameme balik, 50 juta anjeun bakal dipulangkan, anjeun dicabut tina hak keanggotaan, di blacklist ti Brilliant Club, tembal Boyo. Boyo nyokot botol parfum tina mesin semprot otomatis anu napel dina tembok toilet. Buka sungutna, semprotkan sing loba kana sungutna ngaraowo alesan urinoir bau, cuk Boyo ka security bari mikeun botol parfum toilet. Dua security muka sungut Barena jeung Unah, gadona dibetot paksa sangkan cala wak badak, anu saurang deui nyemprotkeun parfum loba pisan kana jero sungut duanana. Sengit parfum langsung nyambuang di jero toilet, Unah ngajerit perihan sabab cairan parfum ngabasahan bibirna anu soweh lantaran ditonjok tadi, sedengkeun Barena ngacai babalongkengan utah uger. Inum, lumayan kernyengitkan esi pejit maneh, bisi kurang loba, aing rek nyokot nu leteran di gudang, cuk Boyo bari najong banget Barena. Barena jeung Unah nu hayang paeh, duanana ngorondang ngadeketan urinoir. Ulah di inuman deui parfum, kuring rek ngaletakan urinoir, cuk Unah. Guru, anjeun rek lalajo, Boyo nanya ka Udin, enya, kuring rek nyaksian ti diu, tembal Udin anu keur nangtung nyarande kana panto toilet anu nutup. Di jero toilet aya 16 urinoir, 8 di kenca, 8 di katuhu. Barena geus nyekelan urinoir ka hiji ku dua leungeunna, letahna geus mimiti kaluar rek ngamimitian ngalamotan, tapi masih ngarandek asa-asa, sabab bau hangser langsung kasesep ku irungna, betengna murel hayang utah. Unah oge mimiti tungkul kana urinoir, tapi buukna anu panjang milu asup ngarumbay ka jero urinoir, sababaraha kali buukna dikatukangkan tapi ragrag deui, ngarasa hanjakal teu mawa jepit atawa bengket buuk. Ningali duanana masih silih seret acan aya anu ngaletak, Boyo kahel. Lamun masih kene hararese, saurang pindah ngaletakan kloset. Duanana beki ngadek-dek, urinoir gegas gelah, komo kloset, sanajan dijieun tina porselen bodas tapi da lain tempat bersih. Barena langsung ngaletak, karek sakali langsung utah, Unah anu nempo Barena utah, langsung ngarti, sabab Barena benta, jadi Unah langsung meramkan panona bari ngamimitian ngaletak sababaraha kali. Lamun nempo Unah letak bari peram di tempat sejen pasti bakal ngabangkitkan gairah Barena, tapi iya di toilet, nempo Unah ngaletakan urinoir sababaraha kali bari tenang siga anu nganikmati, Barena langsung ngabiri gidik gelah. Kuring geus ngaletak, ayuna lepaskeun kuring, cuk Barena. Boyo ngararet ka Udin menta jawaban, ngan saletak, tempo si Unah tuh, leuwih ngarti tibatan maneh, cuk Udin ka Barena. Jadi kahayang maneh naon deui, tita ngaletak geus dilaksanakeun, cuk Barena teu ngarti. Maneh pindah ka jajaran sejen ngarah teu parebut, saurang kabagean 8 urinoir, letakan nepi ka bersih kabehanana, tembal Udin. Kabeh molohok, tapi Unah tetep anteng ngaletakan, sabab geus nyaho sifat Udin lamun geus nyiksa jelema, moal mere ampun saacan kahayangna digugu, bari merebeikeun cipanon sarta ngantep buukna nu ngarumbay ka harap. Unah terus ngalamotan urinoir, hampir beres nu kahiji, letahna geus asa paeh rasa. Barena oge cerik, terus merondang ke jajaran 8 urinoir nu dimaksud, meremkeun panona, sabelah leungeunna dipake mencet irungna, terus ngamimitian ngaletak. Unah geus pindah kana urinoir ka dua bari saacana ngelapkeun heula sumut jeung buukna kana leungeun bajuna. Unah, anjeun salah, barisan eta keur Barena, urinoir anjeun nu aya tukangan anjeun, cuk Udin. Unah langsung ngarenjak, padahal geus nganggeskeun hiji urinoir, pagaweana jadi sia-sia, hartina Unah jadi kabagean 8 sedengkan Barena ukur 7. Udin, naon maksudna, anjeun teu adil, cuk Unah protes bari ngajerit. Sapasang kakasih kudu sauyunan, anjeun hawet geus mihulaan tanpa ngajak pasangan anjeun, weyahna bikeun bonus hiji ka Barena, cuk Udin.
Barena jeung Unah ngarasa keur narima panghinaan gede saumur hirupna, sakumaha telengesna jelema, moal aya anu nyiksa batur kudu ngaletakan 8 urinoir. Sanggeus duanana katempo mimiti ngaletakan urinoir dina tempatna masing-masing, Udin ngareret ka Boyo. Boyo, lamun 16 urinoir geus bersih kabeh, lepaskeun duanana. Mangga guru, duanana moal lepas tina pengawasan kuring, tembal Boyo. Udin geus muka pantorek keluar tapi ditahan ko Boyo. Guru, hampura kejadian tadi, kuring geus teu sopan ka anjeun, pasti anjeun ambek ka kuring rumasa salah, ulah dilaporkan ka Neng Warni. Tenanaon, ngan ulah sakali-kali deui, tempoken terus weh dua jelema ieu, ngaratereh beres, kuring moal bebeja ka sasaha, tembal Udin Sri. Boyo ungguk, regrek ngadengenna, mangga guru, hatur nuhun. Udin ge nyaho Boyo teu salah, dirina ukur dimanfaatkan ku Barena. Kasalahan Boyo ukur kurang taliti jeung terlalu percaya ku laporan sapihak, tapi pasti Boyo bisa ngomean dirina. Udin ngalengka ka kantor Warni pikeun mere nyaho hasil gawena. Warni ngarasa kucewa ngadenge ceuk Udin dekorasi interior gedung boga pamor anu biasa wae, padahal Warni geus ngagawikeun desainer kondang pikeun nata ruangan, sarta geus ngondang ahli feng shui ti China pikeun mariksa, hiasan jeung furniture oge eueuh nu murah. Kang, anjeun boga cara pikeun ningkatkeun pamorna? Warni nanya ka Udin. Udin Sri, di lobi, barang asup pengunjung geus disampakeun ku 2 tangkal cemara gede, hadena ganti ku jenis palma, naha palem, korma, kalapa atawa waregu terserah mana anu pantes keur hiasan, anu penting palma. Terus 2 pilar batu anu motif mong di luar hadena ulah bikan jeung jalu, kudu jalu duanana, nying harapa oge ulah sajajar ka jalan raya, paharep-harep oge goreng, tapi kudu rada nyerong 45 derajat ke arah datangna pangunjung, saolah-olah punggawa karaton anu keur ngabagiakeun tamu anu datang. Warni unggut-unggutan, hartina wibawa luar gedung kudu leuwih ditonjolkeun nya Kang. Udin ungguk, asup ka gedung anu pamorna kuat, mawa sumanget gede, pangusaha anu datang pikeun ngabahas bisnis di dieu bakal kabawa sumanget sarta bakal ngarasa nyaman aya di jero. Warni reuwas, metode Udin acan pernah kadenge saacana. Umumna, ahli dekorasi jeung feng shui pasti bakal ngutamakan bagian jero. Ulah poho salian pajak ka negara, zakatkan sabagian tina hasilna sesuai jeung hakna, insya Allah gedung ieu bakal berkah jeung manfaat pikeun kabeh memberna, cuk Udin. Nuhun Kang, sadayana bakal jadi catatan dina hate abdi pikeun dilaksanakeun, tembal Warni. Udin ngareret jam, geus waktuna Udin pikeun balanja sayuran jeung masak. Kuring kudu balik, cuk Udin, mangga Kang. Ku abdi dijajabkan, cuk Warni bari maturan Udin keluar sarta nitah pelayan nyokot mobilna di basement. Tungguan di dia, kuring rek ka toilet heula, cuk Udin bari manggut ka Warni terus lempang ka toilet lalaki. Kuring nungguan anjeun dina mobil, cuk Warni ka Udin nu geus lempang. Udin ngacungkeun jempolna, Udin ka toilet hayang nempo Barena jeung Unah, barang asup Unah jeung Barena karek nepi ka urinoir katilu, beungeut duanana geus pias sabab sababaraha kali utah. Naha meni asalila, Udin nanya ka Boyo, duanana geus deui nu bisa diutahkeun, tembal Boyo. Bere waktu sajam, lamun teu beres sajam, pindahkeun ka toilet lantai 2 ulang deui ti urinoir kahiji, cuk Udin. Kadenge ku aranjeun, aya sajam pikeun nganggeskeun, lamun henteu, 8 urinoir deui nungguan diletakan, cuk Boyo ka Barena jeung Unah. Duanana gemper, buburu ngaletakan urinoir leuwih gancang, geus teu paduli deui ku bau hangser jeung rasa ketar dina letahna. Duanana hayang buburu nganggeskeun hukumana. Udin nganggap hukuman ieu geus sabanding, Unah geus sababaraha kali ngahina jeung rek nyilakakeun dirina ku cara mangaruhan batur, susuganan ku jalan kieu jadi kapok salilana. Boyo, kuring pamit, geus waktuna balik, mi HP Barena jeung Unah, tetep tempokeun nepi ka beres, cuk Udin. Boyo ungguk, mangga guru, kuring moal ingkah ti dieu saacan beres, tembal Boyo. Nempo Udin indit, Barena jeung Unah beki rajin ngaletakan urinoir siga nu keur balapan, duanana hayang buburu bebas. Beres ngaletakan, duanana ngalungsar bari nyarande, rasa pahit ketar jeung bau asa napel terus dina letahna, bau hangser anu kaambel tina sumutna kawas nu geus nginum cai ompol nu geus ditunda saminggu dina botol. Duanana rek si beungeut, ngumba buuke bari kekemu, tapi ku Boyo dicarek, saurang patugas administrasi nganteurkeun duit 50 juta ka Boyo. Ku Boyo ditarima sarta dibikeun langsung ka Barena, kartu member senior Barena dicokot deui. Ayana geus beres, jik baralik, ulah nincak deui ka dieu, cuk Boyo. Barena jeung Unah cengkat, buburu kaluar era jadi tontonan jelema loba, sabab duanana bau hangser,
Eueuh anu wani deket, kabeh melong ti kajauhan bari nutupan irungna. Duanana langsung ancrup ngagebruskeun awakna kana balong air mancur terjauh ti panto utama gedung Brilliant Club, terus tanggah bari ngumbah banget, buuke sarta kekemu ku cai anu mancer tina patung lauk anu aya di opat juru balong. Tapi sanajan sababaraha kali kekemu, bau dina letahna teu lengit-lengit sarta teu bisa ngarasakeun rasana naon salianti rasa peuhurna Ciompol. Unah langsung diuk dina cai bari nyarande di sisi balong, ngaguk-guk ceri teu malire ka jelema loba anu keur ngalalajoan ti kajauhan, barena oge sarua, diuk gigiran Unah, duanana geus kawas nu gelo, duanana teu nyangka, ngaganggu Udin bakal nanggung akibat sarupa kieu. Unah ngomong, saurang anak yatim anu ngalaman jadi kuli bangunan terus hirup ngandelkeun di parabanku pamajikan, nah bet bisa boga kakawasaan sarupa kieu. Barena nutupan irungna, ngomongna rada jauh, aing teu kuat ngambu Unah, ceuk barena bari ngajejek Unah sangkan teu deket teuing diukna. Unah rada kasinggung sabab dijejek, tapi memang bener, sumut barena oge bau pas biung ngomong, jadi Unah hideng ngisetkeun bujurna ngajauhan barena. Akang oge teu ngarti, kulawarga Nata Prawira jeung boyo sampe tunduk ka si Udin, tembal barena. Unah ngomong deui, jadi hayang nyaho, aya naon sabenerna. Padahal waktu masih kene cicing di Villa Kusuma, tong boro wani nyentak kuring, melong banget ge teu wani. Sare di pabeasan bari ukur ditilamanku samak butut. Malah kungsi kukuring diguyur ku cai sa ember sabab mepesken gelas waktu keur ngumbah piring, tapi data ambek, malah mentah hampura. Pernah oge kukuring ditampiling lantaran ngepel imah teu bener anu ngajadikeun kuring ti soledat, tapi da cicing teu ngalawan, na ari ayuna, jadi jelema teh lenges teu gablek perasaan, kabeh jelema ngahormat, aya nu nyebut pa, aya nu nyebut guru, aden, juragan, firman kurang kumaha benghar, ku si Udin malah dijen impoten. Bangsat, akang kudu manggihan firman pikeun ngalaporkeun kajadian di dia, kalakuan si Udin kudu dibales, ceuk barena. Warni nurunkeun Udin di pasar sayur. Nuhun geus nganteurkeun kuring, ceuk Udin sanggeus turun tina mobil Warni. Warni ungguk, bari perasaan campur aduk sabab watir nempo Udin rek asup ka pasar pikeun balanja sayuran. Hati-hati Kang, Billy akan ngaraos capekku pada melan di bumi, ulah asa-asa sumping ka Brilliant Club kangge istirahat, telepon abdi upami hoyong di rencangan. Pasti akan kaditu lamun aya waktu, tembal Udin bari sri. Warni teu buburu indit. Tapi nempoken Udin anu asup ka pasar sampe ka teka tembong deui. Warni ngarenghap panjang, cipanon ngeclak teu pupuguh tina kongkolak panona, aya rasa anu hese diungkapkeun dina hatena. Warni manglebarkeun, padahal ici jelema sederhana anu biasa, sanajan gelis tapi teu cerdas, teu bisa tegas, pendidikan ukur S1 dalam negeri bari prestasina oge goreng, teu kawas Warni, geus S2 cum laude jebolan Universitas Harvard di Amrik, dina masalah temperamen jeung etika oge masih jauh dibanding Warni. Kunaon Udin teu bisa lepas ti icih, ukur Udin anu nyaho alesana. Warni geus nyekelan setengah tina KB usaha kulawarga Nata Prawira, setiap jenis bisnis anu dijalankeun ku Warni eueuh nu gagal, malah maju pesat, sedengkan icih, kulawarga Kusuma hampir lengit, ngarintis usaha tanpa modal ngandelkeun kamampuan diri sorangan anu saayana, aya jasa gede ti Udin anu susulumputan ngabantu. Warni timburu, ici anu dina sagalana hal sahandapna, tapi bisa menangkan salaki bager, nyaah sarta rela ngorbankeun diri pikeun ngajaga icih. Warni acan pernah ngarasa iri ka sasaha, sabab lahir ti kulawarga mampu anu hartana moal beyaku 7 turunan, karek ayuna Warni ngarasa iri ku nasib icih, lalaki siga Udin pantesna jeung dirina, lain jeung icih. Tekad Warni bulet, kudu bisa menangkan Udin ku cara sehat, kudu bisa nahan perasaan ka Udin, kudu nunda kesan hade dina hate Udin. Teu menang nyinggung hatena, ngajaga sikap diharapena, sampai ka perasaan ia jadi malik secara alami, Udin anu akhirna kudu malik bogoh, moal aya pihak anu ngarasa kapaksa atawa ditengtuinganan. Udin balik ka imah langsung masak, Mardi geus nyampak di imah, waktu icih balik, kabeh daharan pasakan Udin geus ngamparna meja makan, sabab kari nungguan Lastri, jadi ngarobrol heula, pas Lastri datang, sararea pindah di kana kursi di meja makan, terus dahar bala kecerakan saruka bunga. Poe ieu emah menang 70.000, ceuk Lastri bangga. Enya tapi elehna sabaraha kali, ceuk Mardi nyindiran. Ma, keur abdi bade kawon atanapi kengeng, tetep hasilna moal sabanding sareng karugian upami katewak polisi, ceuk icih. Emah lain jelema bodoh, geus katelah ratu judi, lamun nyaho pi elehannya eren. Masalah katewak mah kumaha nasib, emah tara ngahajakeun ka tempat judi, tapi di imah, tempatna di arisan keun muter, tembal Lastri. Sarerea geus teu hayang ngomong deui, sabab diteruskeun ge percuma, akhirna jadi debat terus pasea.
HP Icih disada, aya pesen WA, dibaca terus ngareret ka Udin. Kang, enjing Sabtu moal ka mana, aya, 2 kali ka pasar, tembal Udin bari nyoelkeun jengkol ngora kana sambal. Elsa nembe nga-WA, anjeunna tos ngabuking bungalau di pemandian air panas Sari Ater, ngajak abdi, upami akang tiasa ngiring, abdi moal nolak, cuk Icih ngajelaskeun. Mandi Cipanas, nah bet kudu jeung akang, Udin nah nyebari nyapek. Ci Ater tebi Kang, lebet ka wilayah Subang, jabi ngawungi, upami teu aya pamegetan mah abdi oge alim, bungalauna aya 2 kamar, akang teu kedah isin, tembal Icih. Lastri ngabantingkeun sendok kana meja, berarti 2 poe, teu bisa, saha nu rek masak, saha nu rek bebersih, si Udin teu menang milu. Ma, iya Elsa anu ngulem, piraku abdi kedah angkat duaan bari istri hungkul, cuk Icih. Lastri molotot ka Icih. Emak teu percaya ka si Udin, lalaki sorangan ngiringkeun 2 awewe rek saimah sanajan beda kamar bari tujuanna rek ngeuem bareng, kumaha lamun macem-macem ka Elsa. Udin anu sungutna pinuku sangu samutut hayang nya kakak, tapi ditahan sabab sieun ngabura ka Lastri nu aya harepena, niat rek kikituan mah ka Icih wi anu sidik gesah, tiap penting sakamar tapi acan daek disarean dipaksa ge moal salah, kunaon make kudu ka Elsa. Ma, abdi sareng Kang Udin teh tos nikah, Elsa oge uningan. Sadayana tos sanes murang kali, deui, terang mana anu leres mana anu hente, tembal Icih. Lastri nangtung teneruskeun daharna, di mana-mana lalaki mah sarua, sanajan aya maneh oge tetep ngaranna saimah loba kasempetan, sahanu nyaho maneh tibra sare, si Udin ngorondang ka kamar Elsa. Icih oge nangtung, ma, emak tos sepuh tapi pikiran sapur tos murang kali, upami Elsa ngadangu keun naon anu disebatkeun ku emak nembe, pasti anjeunna oge moal nampi tos dicuriga kitu. Anjen bakal ngarasakeun kumaha hariwangna saurang indung lamun anjen geus boga budak awewe, cuk Lastri bari ngagebrak meja. Teu langkung ema, enjing Sabtu tetep abdi bakal angkat sareng Kang Udin, teu aya anu tiasa ngahalangan, tembal Icih bari diuk deui. Nya jik, tapi ulahan jakal komo bari nyalakeun ema lamun aya nanaon, tembal Lastri. Beres ngomong ka Icih, Lastri mureleng ka Udin, Udin, Sabtu jeung Minggu milu ka ema, baturan ema maen judi. Diburuhan 20.000 sapowe. Udin seri, Bu, abdi teu tiasa kempel sareng nini-nini, abdi bade ngiring ka Icih hoyong ngaraosan janten Arjuna, diriungku 2 istri galis. Icih nyiwit pingping Udin, tapi mardinya kakak malah sampai kabesekan lantaran kalepasan Sri. Tadina Udin memang teu hayang milu ka Icih, sabab pasti Elsa anu jelas-jelas geus nyatakeun bogoh pasti bakal maling-maling neangan kasempetan sangkan bisa ngagoda Udin. Tapi kusabab nempo Lastri anu nyuriga teu bener, hatena jadi hayang ngahajakeun, dugaan Lastri salah, Udin justru bakal leuwih waspada ka Elsa. Sabab ambek ka Udin, tapi sieun Udin jeung Icih parindah ka villa, akhirna Lastri murang maring ka Mardi anu keur seserian, beungeut Mardi di seblok ku cai nginum, terus Lastri ngajengkat asup ka kamar. Kang Sari Ater masih anak perusahaan Padma Hotel, enjing Elsa bade ka dieu, anjeunna anu nyupiran, cuk Icih ka Udin. Udin ungguk, Kang, ulah hilap nyandak lancingan renang, akang kedah ngawem ngangge lancingan renang, cuk Icih ngingetan. Enya atuh nyi, minimal calana pondok, nyai oge ngangge bikini atuh, cuk Udin Sri. Muhun atuh Kang, cuk Icih Sri, Lastri ti kamar nyorowok bari nolol na panto kamar. Ulah make bikini, pake baju renang muslim, bejaan oge Elsa. Lastri ka jero kamar deui, kadenge muka lomari, terus keluar bari mawa baju anu ditilepkeun. Lamun teu boga baju renang muslim, yu pake vest gini ema. Vest gini nyaeta baju renang anu sok dipake ku nini-nini, kumplit jeung masker anu nutup full banget ukur kaciri mata jeung bibir, persis dandanan ninja Jepang atawa jelema anu rek ngarampok bank. Lamun awewe make vest gini, rek gelis rek hente tetep bakal kawas jurik jarian. Ma, nah teu masikeun karung goni wae sakantenan ka abdi, asa kacida ema mah, cuk Icih teu panuju. Ema ukur hayang ngajaga maneh jeung si Elsa, tembal Lastri. Udin geus mulai ambek, omongan Lastri sabenerna kabeh ditujukeun ka manehna. Lastri teu ngarumasakeun maneh geus hampir jadi korban Jujun jeung Junaedi padahal teu makek bikini. Beres dahar Icih langsung ka kamar milih baju renang anu tepati kabuka, keur dirina baju renang terusan, kawas atlet renang, sedengkeun keur Udin calana boxer. Isukna Elsa nelepon yen dirina geus nungguan di luar. Udin sabenerna haroream kudu indit-inditan jauh komo bari kudu jeung Elsa, matak rada berat ngangkat bujur sakitu ku Icih dibuburu oge. Elsa tuman hirup di Jakarta teu bisa nyamunikeun perasaan ka lalaki, terlalu blak-blakan,
Tapi lamun Udin temilu, sieun Elsa kasinggung, Udin oge karunya ka icih lamun teu dibarengan, bisi aya hal-hal anu teu dipiharep. Udin bener-bener bingung, sabab Elsa pasti bakal leuwih wani, cacak di pasar oge geus wani ngantelkeun lengan Udin kana dadana, komo engke di bungalow nu ukur tiluan. Akhirna Udin keluar bari ngajingjing tas gede, icih geus aya di jero Mercedes-Benz Elsa. Lebetkeun tasna kana bahasi Kang, cuk Elsa, enya, cuk Udin bari ngasukeun tas kana bahasi terus diuk dina kursi tukang sorangan. Elsa ngiceupa centil ka Udin tina spion tengah, Udin pura-pura teu nempo, buburu ngagoler, sabab ngan diuk sorangan bari perjalanan lumayan jauh, jadi rek sareweh. Elsa nyaho kunaon Udin ngagoler, pasti ngajaga jarak jeung dirina sabab aya icih. Elsa ngamaklum Udin hare-hare, tapi moal nyerah, sanajan Udin ambek oge, resikona bakal diterei ku sorangan. Elsa teu ngarasa salah, sabab Udin pernah nyabak oratna, Udin kudu tanggung jawab nepi ka daek ngawin sanajan satu kangen icih. Mobil maju kaluar ti kota Bandung, mapai jalan gunung anu pungkal pengkol, sajam leuwih mobil geus nepi ka gerbang asup Hotel Sari Ater nu aya di suku Gunung Tangkuban Parahu sarta dikuriling ku kebon enteh anu endah. Di musim liburan kieu pengunjung keur mejahna padet, kamar-kamar parino, untung Elsa geus ngabuking bungalow, jadi privasina moal kaganggu ku pengunjung sejen. Lahan parkir oge pinuh, hese neangan tempat kosong keur nunda mobil, geus kukurilingan akhirna manggi keur samobilun, Elsa maju satik maksudna rek asup mundur. Karek oge mundur, ti tukang langsung asup mobil sport Maserati maling parkiran anu rek dipake ku Elsa. Elsa kaget nepi ka poho nincak rem, bujur Mercedes-Benz Elsa akhirna neunggar bodi sisi kenca Maserati, sabab posisi Maserati keur maju jadi ninggalkeun goresap jero ngadaradat panjang. Elsa ukur kukulutus ngarasa tempatna di sirobot batur, jadi sakalian rada digas deui satik, atuh Maserati anu tadina ukur kagores jadi kentop. Tina Maserati, saurang pamuda make jaket kulit kaluar, sisiran buukna ala Elvis Presley, nempo mobilna kentop parah, langsung kekerot, terus nyampurkeun ka lebah Elsa bari ngagebrak kaca. Kaluar koplok, dasar jelema sangsara, tegablek mata siah, aing geus asup, masih maksa mundur. Elsa oge sarua kehel, langsung muka pantau terus mulak cangkeng. Nyarekan saha sia nu geus nyorobot sia nu ambek, koplok. Si pamuda bengong, sabab nu kaluar awewe gelis bari langsung nyengangang. Paingan di supiranku bikan, geus teu aneh, the power of ema-ema, moal aya lawan, aing meuli mobil ieu 3 miliar, ayuna ruksak. Elsa molotot, aing lain ukur ambek, tapi aing oge wani nyabok sia, jelema sangsara, cuk si pamuda bari ngajenggut buuk Elsa. Kang gugah, Elsa pasea, cuk icih ngagebik-gebik awak Udin anu keur nyegrek tibra, terus icih kaluar rek ngabela Elsa. Nempo kagelisan icih, si pamuda ngaleupaskeun buuk Elsa terus nyampurkeun ka icih. Wow, aya mojang gelis, anjeun baturan akang sare, masalah moal diperpanjang, cuk si pamuda bari rek nyawel gado icih, tapi acan antel sakilat pigelang leungeunna geus diranggem ku Udin. Saha sia jelema sangsara, hayang modar, cuk si pamuda morongos ka Udin. Wajar mobil sarua maju saling gores, teu kudu maen leungeun ka awewe, cuk Udin bari ngaleupaskeun leungeun si pamuda. Wajar naon, Mercedes sia 700 juta, mobil Maserati aing 3 miliar, memangna sanggup ngagantian, jelema sangsara, cuk si pamuda. Udin kerung bari nempo posisi mobil, anjeun nu salah nyorobot parkiran batur, naha bet kudu menta ganti. Mobil mahal leuwih boga hak pikeun parkir di dieu, mobil murah kudu ngelehan, dasar jelema sangsara, cuk si pamuda. Udin nya kakak, telepon polisi weh jik, sina polisi anu nganilai sah anu salah, kuring acan hayang gelut. Dasar sangsara, teu bisa, gantian atawa modar, tinggal pilih, cuk si pamuda. Saurang awewe kolot make makeup kandel saumuran lastri kaluar tina Maserati bari mantengken HP na ngamera Udin. Heh, jelema miskin, anjeun wani hohoak kakak bogoh kuring YouTubers boga subscriber 3 juta, sakali upload anjeun bisa wirang. Hadenyi, kunaon bet kaluar, tungguan dina mobil, video keunti jeropan bisa, cuk si pamuda ka awewe kolot anu leuwih pantes jadi indungna. He jelema sangsara, buru bayar saacan, anjeun cilaka, cuk si pamuda ka Udin. Moal, cuk Udin, berarti hayang modar, dasar jelema sangsara, cuk si pamuda bari ngaluarkeun HP-na terus nelepon. Manajer Aceng, mobil kuring ditabrak ku jelema sangsara di parkiran, bawa security keur ngawara ka diu, cuk si pamuda. Sanggeus nutup telepon si pamuda anu sok nyebut, jelema sangsara, iya ngomong. Sok buru, ngagantian bari menta hampura atawa nungguan ditenggelan ku manajer Aceng.
Ngadenge si pamuda nelepon baturna, Elsa jeung Icih sieun. Lamun kudu ngagantian, sabaraha? Elsa nanya, "Samiliar," ceuk si pamuda. "Naon, samiliar?" Elsa ambek. Ulah dikira kuring jelema bodoh, kagores sakiu paling 8 juta. "Cuy, 8 juta? Memangna mobil butut kawas nu sia, dasar jelema sangsara," ceuk si pamuda bari ku mecrot nyiduh, hampir keuna kana sapatu Elsa. Lamun ukur sanggup ngagantian 8 juta tenanaon, dia kan, berarti aya hutang 822 juta deui, satungtung acan lunas, Mercedes sia jadi jaminan, dia kan koncina. Sia rek meres, Elsa ambek, kuring rek nelepon polisi, ceuk Icih bari ngaluarkan HP-na. Sok telepon, tesieun, tembal si pamuda, Icih jeung Elsa pating rareret, duanana hariwangku nasib Udin lamun kudu riributan, tapi anu keur dipihariwang malah kaciri tenang, Sri bari ngaluarkan barang-barang tina bahasi. Ker Elsa duit samiliar terjadi masalah, ulah nepi ka riributan, sabab tujuana mawa Icih jeung Udin ka ciater sangkan bisa leuwih deket jeung Udin, Elsa sieun lamun kapapanjangan, bisi mawa pangaruh goreng kana hate Udin kadirina. Mana nomer rekening sia, ditransfer samiliar ayuna keneh, ceuk Elsa bari ngaluarkan HP-na. Si pamuda molohok, tenyangka Elsa bakal wani ngagantian samiliar, jelas manehna untung gede. Ulah digantian, ceuk Udin, akang hayang nyaho, saha anu ditelepon. Ningali Udin ngahalangan Elsa anu rek neransfer duit, si pamuda morongos ka Udin. Dasar jelema sangsara, sia bener-bener hayang modar, tungguan, ceuk si pamuda. Rentang-rentang saurang lalaki gendut kolot nyampur keun bari mawa genep security. "Woi, manajer Aceng, lila tepanggih, asa beki lintuh wae, beki senang ayeuna mahnya," ceuk si pamuda seri bari buburu ngajak sasalaman sarta ngarangkul ka Aceng. "Aceng Sri, Pak Salim, nah teu ngabejaan heula rek ka dieu, aya naon, katingalina keur aya masalah," ceuk Aceng bari nempoan Maserati nu kentop jeung cetna anu kagores panjang. Si pamuda nunjuk Udin, jelema sangsara ieu ngajieun masalah, teu daek ngagantian karuksakan mobil kuring, malah nantang hayang nyaho ka anjeun. Manajer Aceng ungguk terus ngareret ka Udin, ngareret ka mobil anu dipake ku Udin, terus ngareret Elsa jeung Icih. "Anjeun nyaho keur boga masalah jeung saha?" Aceng nanya bari melong sinis ka Udin. "Maksudna, anjeun atawa si pamuda sombong ieu?" Udin malik nanya. "Tangtuna Salim, anjeun pan keur boga masalah jeung Salim," ceuk si manajer ambek. "Oh, berarti anjeun nyaho kuring masalah jeung anjeun. Masalah kuring memang jeung pamuda sombong ya, jadi ulah pipiluen," ceuk Udin. "Koplok, boga masalah jeung Pak Salim hartina kudu urusan jeung kuring, Pak Salim pengusaha anu boga miliaran aset, anjeun saha, leuwih hade gantian karuksakana, terus singkahkeun Mercedes butut anjeun," ceuk Aceng. "Anjeun manajer pasti jelema pinter, tempo posisi mobilna, saha anu salah, kunaon kuring nu kudu ngagantian, jeung kunaon jelema sombong ieu resep-resep teuing nyebut kuring jelema sangsara?" Udin nanya. "Memang maneh sangsara, buka mata maneh, mobil naon anu dibawa, tempo mobil sejen, mobil butut anu diparkir di dia," ceuk Aceng. Udin rurat-raret nempoan sakitaran parkiran, tapi kuring teu nempo aya tulisan mobil butut teu menang parkir. "Dasar jelema sangsara," ceuk Salim bari najong lampu tukang mobil Elsa nepi ka pepes. "Ulah loba omong, rek ngagantian ku duit atawa awewe anjeun maturan aing sare keur mayar," ceuk Salim bari rek newak lengan Icih. Tapi lengan Salim ditewak deui ku Udin bari disurungkeun. "Dasar jelema sangsara, wani ngalawan, bisa nyewa 2 ublak tapi teu bisa ngagantian karuksakan mobil aing," ceuk Salim ambek. Udin mimiti ambek, sababaraha kali disebut sangsara Udin masih bisa narima, ayeuna Salim geus mimiti ngahina Icih jeung Elsa. "Mantok lamun hayang salamet," ceuk Udin ngusir Salim. "Rek naon hah?" ceuk Salim bari ngadorong dada Udin. "Ulah ngotoran lengan anjeun Pak Salim," ceuk Aceng ka Salim. "Security, siksa jelema ieu," ceuk Aceng marenta security nyiksa Udin. Genep security maju ngepung Udin, ningali dirina dikepung, Udin nitah Elsa jeung Icih asup kana mobil, Udin ngangkat sukuna langsung dijejekeun kana beteng Salim satarikna. Salim mociak bari ngalayang ka tukang, tonggongna langsung ngahantem mobilna sorangan, Salim muringis nyekelan angeuna anu sal. Manajer Aceng, "Podaran, kuring anu tanggung jawab. Tapi aya lalaki sejen anu nyamperkeun, tahan, aya naon?" Aceng ngarenjak bari ngaliuk, "Kang Bahar, beres ngeuweumna." "Enggeus, karek-rek balik tapi nempo anu ngarariung di dia, aya naon?" ceuk Kang Bahar ka Aceng. Udin geus nempo yen lalaki anu datang Kang Bahar, Udin buburu nukangan bari Sri. Kang Bahar lain sorangan, sabab aya 4 preman deui nuturkeun. Manajer Aceng ngajelaskeun ka Kang Bahar, saurang pamuda najong Pak Salim, kuring rek mangmaleskeun, tapi akang datang.
Kang Bahar ngararet ka Salim anu keur muringis nyekelan betengna. Kang Bahar, kumaha cager, Cuk Salim nanya bari muringis. Halah lim ngerakeun maneh mah, piraku jelema bedegong kawas maneh masih aya nu wani negelan, Cuk Kang Bahar ka Salim bari nyakaka. Kang Bahar memang wawu ka bapana Salim, malah geus nyoba ting ngora. Beteng kuring ditajongku jelema sangsara eta, Cuk Salim bari nunjuk ka Udin anu keur dikepungku genepan. Siga kumaha bangetna, Cuk Kang Bahar bari ngalengkat terus ngabedol saurang security anu keur ngepung Udin sarta mulak cangkeng tukangan Udin anu keur nonggongan. Kang Bahar, rek dibereskeun ku kuring atawa rek ku anjeun, kuring hayang istirahat jeung rek mandi cai panas di dieu, Cuk Udin bari malik. Kang Bahar ngagebek, untung bieu teu ngomong anu matak nyinggung ka Udin atawa langsung nyerang. Kang Bahar langsung ngabongkokeun awakna, dan Udin, bilujeng sumping disari ater, Cuk Kang Bahar rada ngadek-dek, kabeh jelema molohok, khususna Aceng jeung Salim. Kang Bahar anu kawentar barangasan ngabongkokeun awakna ka pamuda sangsara bari nyebut Aden, nyambung.